Haliwawang tetia mangkua prabon mangkua ya setiap mata bagus perlampang di salebeting pagelaran Jawi monopo kratun negara
kajinan nyata negara umul tahunan. Ini Bajang negara Abibisi Sang Sri Mahaprabu kalah Brahma. Dedek pangadagan jangkung dhuwur simardana bewat samrustaya hingga pasemon lir bang barongan saca sumerot lir suryak merah. Watu-watu sing bangsa nama senyatanipun rampasing rasaksi di mana sasauran sentak sengor saweg ingkang dipun adep dening hingkang rayi patih Darumuka lan Darwasi. Boten katur sadaya para tamtama prawira sikep pedang tafsir gada berencana selingkuh. Yeng pada jajar denira. Masalah ngerti sayang disimpan di meja. Meninggal ulang bajuan kurang lambat agak jadi paling junjungan bang Nutimi ba kesalira hawa nafsu nuabaro kirang-kirang sama brandung ujub dia jangan teka penuh itu mata kado Kaliwawang Detiaman Prabon ya Detiaman Prabon samya pada ya jargon nirapinara ya ingkang pinar salbating paglaran luar empak nama bayasa para mantri bupati tamtama prawira boten kantun sadaya tentara ingkang pada sikep pedang tafsir gada benit sanra salimpung dangu-dangu Sri Mahaprabu mangkaten pangandika sentang sengor anu taya papadana wateke wantos bangsa jin sakti nih ngandika yo patingsun mangundara anu pada datang anu sami hempak antekantun mangun dari anu pada ngancik di satu kangen dina mangsa kiwari pada sunuk oge anu dipiagul ku kaula pati heta Darumuka lan Darwasi coba merenya duduk pada karo ingsun masing parkrai sami karalembong ayo coba merenya lagi iya badal unyu sumaga kaula pun pati Darumuka
ngatur ke nampi dening pembagi kala yang ngatur ke semua pabukti wanyuk panjenengan Sri Paduka Dalem. Hai syukur diterima pakai non. Ma eta kali pate isun darwasi Ulan. Wanyuk sumanga kaula pun patih darwasi. Ngatur ke nampi dening pembagi kalian yang ke semua pabukti ku wanyuk panjenengan Sri Paduka Dalem. Diterima semua pabakti awak maneh ku kaula. Tukang salajengipun puminanten Purwodarwi kalau Putan Agung saha cukup muranu kahatur jemar hapunten anu kateda. Pada saling maklum. Kaping 3. Amilana Sri Paduka kersani balik kaula pun patih darmuka. Sinareng punadi darusi. Di kantun sadaya mantri bupati. Ara prawira, ara tamtama. Putan kantun wa dia bala tentara hingkang pada sikep penang tafsir kada benih cara salimpung kados kapunapa. Syukur. Diterima kasatian awak maneh ku kaula. Dua-dua anak anu dipake leungeun ken sakatuhu ku kaula anu dipiagul ku kaula teu kantun sajumlah para mantri bupati. Gararagapkeun kaula aya kapentingan anu leuwih penting ti penting ku awak maneh ieu teh ngeunaan pribadi lain ngeunaan nagara anu geus sidik cemerlang bintang terang anu geus jadi gunungna panyaluhan jadi sagara panyaranean rahayat anu tangtu. Allah. Negara subur makmur. Gemah ripalo Cinawi aman santos saker terharga. Anu teu angan tidak sifat kasugemaan. Sepi paling daya begal tewang rampogna. Sepi tina durjana juti gara tempo kayaan anak konsep pendaftaran etah raja-raja jajahan. Allah. Ratu-ratu patarukan anu geus cing karurumuy. Saban tahun pada sunuk saban bulan pada datang saban warsi cing parun cengis. Dararatang pada ngabdikeun diri. Sumemah raga bari tetuna masrahkeun upeti-upeti anu ngalir saban taun mucekil hasilna. Putri-putri boyongan istu cinta rajal di masing-masing negara istu para cunuk pada datang anu gelis cing parun cengis anu enah anu lenyang pada datang anu denok geus ngajarogo. Naon eta anu dipandang teu sugema ku kaula naon anu dipandang leutik ati ku kaula. Tapi atunaha sakumaha beja anu katarima kaula teu narima laporan ti Intel anu tulaten. Tina ngeunaan beja anu katarima ti mulut kaduruk ati kitu katantuanana ku ieu beja anu nabrak anu nyimpil dina pangdenge kaula. Dina perkawis naon sawatara poe anu tantu. Intel ngesebrek. Petugas datang ngosoblak. Ngalaporkeun cenah di luar negara bangsa manusia kasebut negara Cempalareja anu tangtu. Ari anu jadi Raja Mahaprabu Drupada anu baheula ngaranna Si Sucitra urut kusir di Astinalaya. Ayeuna gumanti aji malahan kagungan putra anu geulis kawanti-wanti anak kabina-bina anu lucu mangsa ayeuna teh keur disaemarakeun kakasihna Nyi Putri Drupadi anu tangtu. Drupadi. Samalah
Nyi Drupadi nyata Srikandi eta dibonsengkeun dina waktuna bakal dipajangkeun sarta saya maratekeun ka satung kubing langit saterahkeun mah ka tingkat raja Satya jeung para Arya. Ya. Tahu timalan. Dupi maksud Sri Paduka dalam. Maksud akan kataji ku aya hal Saemara. Dupi Saemara teh Saemara naon? Aya Saemara teh cenah Saemara gelut. Saemara godogan. Loh. Sanu bisa mateni atawa ngelehkeun hiji jago Saemara tingkat Arya ngaranna sigana manah eta nu bakal ngawin ka Nyi Putri Drupadi. Anu geulis bawa ngajadi anu enah bawa ti kudrat lumusur jiga widadari ti kayangan dina mangsa midang kitu katang tuanana kagelisanana eta dua putri anu tangtu. Jadi kaula teh bakal nyimit kulit pancorot getih. Hawak maneh sanggup lamun seuk maneh dua-duanana diutus pikeun milu daftar diri kana ieu Saemara anu tangtu. Digeuningan. Hah? Cik. Cik. Hei. Coba jawab pertanyaan kaula. Awal saja dia. Tahu timalan. Ngahing kanggo kaula bujing hingga ka punut tanaga emutan rapati ge teh bagelan. Iya. Tega. Kaula tega. Pati. Ya syukur. Dinten mana kaula kedah lumampas sareng Punadi. Hayeuna waktu anu mustari. Dinten ieu nya teu pinudahan. Mudah-mudahan upina bae kaula ancur dina gelanggang Saemara payus. Kanggo ngabaktikeun diri hingga ngabanang agan Putri Drupadi pigarwaeun dampa Gusti ku anjeun. Bral pangkatan muga-muga hasil masuk. Uning ita terus nikah rampung tauh tutas ngandika hamid Sri Paduka. Bral pangkatan tanah isi. Cik hasil awatan. Sri Mahaprabu mulih kasri manganti diringku prasoti hempak merangan di payung agung gila kuning payung agung kerajaan.
pinalangan yampil gating ya ampil gating ya ampil gating gunung Klirawur Gusti Tayaling-aling ya ampil gating dalang kang surupingkang wayang ingkang surupingkang dalang iya klire miraga sukma iya miraga sukma sigra datang kawinarni inggih sigra datanira wau kosapa nih bangus pelampahipun utusaning saking negara kajinan dua patih nyata darumuka lam Darwesi nih